pikir jeung niat bisi kakerakannya nyihap pikir jeung niat bisi kagoda ku setan tuluy dina keterangan hadis debatkeun innamal a'malu binniyat pastina sahna amal-amalan teh kumaha niatna lamun kurang niatna bener dina hadis disebutkeun kamin amalin yatasawwaru bi surati dunya fayasiru min amalil akhirah bi husnin niyatin wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil akhirah fayasiru min amalin dunya bi su'in niyatin. Surgus ya Allah jalma-jalma wariman gerak takwa ranjeun kabeh ka Allah Subhanahu wa taala wa tambur jeung talitian tempo deuleuh kumaneh naon ditempona naon dideuleuhna nafsum ma qaddamat lina dina diri maneh naon anu pernah dipigawe jang masa depan maneh atawa naon anu dipigawe poe ayeuna anu bakal manfaat poe isuk gerak hisab awak cipta salaman talitian diri urang ngahar urang teh geus bisa manfaat itu jang masa depan sabab ingat melak cabe bakal buahna cabe melak bonteng buahna bonteng lamun pagawean poe ayeuna eta teh pepelakan anu hakikatna bakal ngabuah poe isuk di mana urang melak hade anu isuk teh geuning geto bakal kapagi hadena boh diri kon kitu deui ku anak ibu jeung turunan malahan di poe akhir disebutkeun famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah sajal mangni gawe amalkan dia ngajar sakade siki sasawi tanwan ge bakal kapani di poe akhir balik ka jasa balikna sajal mangni gawe amalkan mereka ngajar sakade siki sasawi tanwan ge di akhirat bakal kapan mata imana urang digawe kahadian poe ayeuna ulah hariwang ulah khawatir bakal kapani hasilna bakal kaleuwahna ngahisab diri ti ayeuna naon anu dipigawe kurang anu manfaat pikeun poe anu bakal datang rigon teh hisab awak hisab diri nu dihisab naon ambil kubu we namanya nu kudu dihisab teh naon da umum tadi teh kalimah muhasabah teh tah urang jelaskeun ayeuna naon kudu dihisab nu dihisab diantara kahiji dina diri urang lamun urang baik muhasabah ngahisab kana awak nyiaran awak nyalisik diri dina naon kahiji niat nu kahiji urang kudu bisa mariksa niat ngahisab niat nah hati niat kudu dipariksa sabab nihap pikir jeung niat bisi kakerakannya nyihap pikir jeung niat bisi kagoda ku setan tuluy dina keterangan hadis debatkeun innamal a'malu binniyat pastina sahna amal-amalan teh kumaha niatna lamun kurang niatna bener dina hadis disebutkeun kamin amalin yatasawwaru bi surati dunya fayasiru min amalil akhirah bi husnin niyatin wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil akhirah fayasiru min amalin dunya bi su'in niyatin tesaeutik amal akhirat anu siga ibadah anu siga islami tapi jadi ganjaran kubur kajiasan dunia alias dengan pahala Allah Subhanahu wa taala
lamun niat na goreng tapi teu saeutik amal dunia anu mubah katingalina tapi bisa diganjar Allah diberi pahala lamun niatna alus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali niat urang koreksi dina ibadah geus bener niat karena Allah ta'ala. Loba pagawean anu mubah contoh kayak di pasar usaha dagang ka sawah usaha tani tuluy ka kantor jadi pagawe jeung sajabana eta teh amalan dunia bener amalan dunia neangan harta bener urusan dunia neangan eusi beujit tapi lamun niatna bener karena Allah yakin jadi ladang pahala keurang bisa jadi ladang pahala kumaha niat ka sawah tani keur makaya neangan keur bekal rek pakahan anak pamajikan pon kitu deui ka pasar dagangna pon kitu deui jadi pagawe jeung sajabana diniatan rek pakahan anak jeung pamajikan sareng anak pakahan anak pamajikan teh eta pan wajib hukumna maka jadi ganjaran padahal urusan dunia. Nu kadua bisa jadi lamun urang ibadah, lamun bisa jadi lamun urang dagang, tani, gawe jeung sajabana diniatkan dina hate, ya Allah, abdi damel keur nyangan harta, tapi harta keur bekel abdi ibadah ya Allah. Maka usahana nyangan hartana jadi ibadah munggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah deui bi husni niyati, lamun niatna hate pagawean anu mubah bisa jadi ibadah. Bahkan daharna nginumna lamun diniatan ya Allah abdi tuang jeung leut abdi teh pikeun nambah kekuatan supaya ibadah abdi kuat ya Allah. Tuluy sarena abdi Gusti istirahat supaya kadina waktu ibadah abdi cengharkeun utang. Dina waktu ngaji tuntutan pada banyak itu di mana ngaji mah setan teh paling geuheun paling geuseuh kanu keur ngaji di jalan Allah kanu keur talabul ilmi kusabab kitu saking geuheuna setan kanu ngaji setan pasti mawa senjata nu ampuh naon senjatana kahiji setan bakal mawa paku nu kadua setan bakal mawa simbut nu katilu setan bakal mawa kuseup eta bakalan setan kanu ngaji dibere paku di mana aya nu keur ngaji di pundaan paku galau ge sore mujur teh hayang paling berkah di pengajian pagawean setan nu kadua tempat arang gesol anteng we diutah dipancing ku setan di pundaan dina tembok cak-cak numpun teh kana cak-cak arang gesol di pundaan kana jam teu fokus kana ngaji mah numpun teh jam 4:30 can geus keneh bae di panon teh geus kapancing ku setan nu katilu teu kapancing ku pancingan disimputan hanet maka hawana ditundu dina pangajian hawana tundu sabab setan nyebarkeun simbutna nyebarkeun simbut supaya betah di pangajian hawana tundu wadah ngan urang kudu gede hate saur Kanjeng Nabi ngaji mah teu kudu ngarti nu penting diuk dina tempat thalabul ilmi eta teh sabeujeuh ibadah sarua jeung salat 1000 rakaat karek budi bunga kan kasebutkeun ngantikna teu mawa pulpen teu mawa kitab karek dikalipna Rasul eta teu leuwih hadir tibatan salat 1000 rakaat. Alhamdulillah aya keneh dalil Kanjeng Nabi anu mere ganjaran gara-gara teu urang mah dina pengajian teh lamun teu nudutan parahna sare akan keto ya mudah-mudahan ku carita urang jadi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikanlah tadi nama nggak hisab iya tadi konsep berat ya jadi nyebarai ke mana guys nggak hisab tadi tengah hisab dina niat innamal a'malu binniyat pasti sahna amal itu sabab niat kita niat benar dan kurang pikiran kurang
saling sing taliti awak niat urang geus bener karena Allah, tak ibadah teh karena boleh. Aya karena Allah, aya karena oleh. Karena oleh mah kusabab hayang disebut soleh, kusabab hayang disebut pinter, kusabab hayang disebut bager, eta karena oleh. Oleh karena hayang disebut bager, urang rajin sedekah. Oleh karena urang hayang disebut jalma saleh, rajin ka masjid, make jubah make panjangna, tuluy make naon, make sorban langit panggedena. Wah, akal lupa hayang naon, karena apa? Hayang disebut soleh. Karena hayang disebut soleh kan. Tuluy naon teh asa lupa eta berarti geus beunang ku setan niatna. Pikiran di awal urang balik ketika ayeuna salik sih nah bener kan urang niatna geus karena Allah kan. Geus karena Allah tak masih nyanyi karena oleh. Tapi urang mah kadang-kadang ieu mah kadang-kadang simkuring, sanes bapak, sanes ibu simkuring, bari dimaki malah raja perasaan simkuring lagi. Asa kandel teh iman nya. Balik ka iman malah terus sorangan salat teh hayang teh. Ieu mah simkuring. Ari bapak jeung ibu mah Allah alam simkuring rasaan lamun di masjid kok bacaan teh panjang tapi lamun di imah make baju ge asalna mun teu make kaos kutang kadang-kadang baju naon kaos gitunya. Eta teh beda antara di masjid jeung di imah. Buka di bapak antara di majelis taklim jeung di imah teh beda. Tapi ya simkuring pernah maca hadis keterangan Rasul kan ngawulang sahabat. Kalau sahabat ngeluh ka Kanjeng Nabi, ya Rasul, kunaonnya ari salam Rasul mah iman biasa kanel. Jadi abdi teh wiridan teh asa husu, ngadoan teh asa husu, tapi ari di lombok mah asa biasa we ya Rasul kunaon? Rasul mes bari nyebutan teh sa'a wa sa'a. Rasul gitu bahasa Arab kan begitu. Sa'a wa sa'a Rasul. Nya ari manusia mah kitu, lamun ngariung jeung jalma saleh bener rajin, tapi lamun sasorakanan mah tipis iman teh atau ibadah teh betul eta teh manusiawi teh Rasul gitu. Berarti sahabat teh sahabat beneran. Berarti sa'a wa sa'a Rasul. Jalma mah kitu kadang-kadang rajin, kadang-kadang terajen. Kuncina urang bismillah Allahumma paksakeun teu bae kudu bisa maksakeun diri. Tinggalankeun panjang teh. Ngahisab muhasabah ngarekeun niat. Nu kadua naon dihisab? Nu dihisab nu kadua amal. Amal urang naha sab tasaprak urang balik tepi ka ayeuna. Loba amal hade batan amal goreng atau sabalikna. Loba amal goreng batan amal hade. Balik sih. Siaran urang geus tepi ka umur saeyeuna, urang kudu balik mikir ngalamun tengah imah atawa hareupeun imah di tempat imah teh. Ngalamun teu puasa paling udutnya, lamun teu puasa paling ngalamun teu paling ngalamun teu paruku, tapi mangpaatkeun ka pikiran keur pikiran naha urang dibalang balik tepi ka ayeuna. Loba keneh amal hade apa amal goreng hade. Lamun urang bisa sadar kadinya engke kahareupna dina hikmah muhasabah pasti bakal kapan hiji. Nu kadua nu katilu amal tadi amal hade amal goreng loba keneh amal hade loba keneh amal goreng bisa kurang. Nu katilu dihisab ibadah urang geus bener kacan. Ari tadi mah niatna geus bener kacan. Nu katilu mah ibadah urang geus bener kacan. Minimal geus nepi kana kecap sah tangkeun. Minimal geus nepi kana kecap sah tangkeun. Boh ibadah salatna, boh ibadah puasana, boh ibadah anu sanesna urang hisab. Urang hisab salat urang geus bener kacan. Dimimiti rukun salatna. Kalian tepi ka khusyuk minimal rukun jeung syaratna geus tumpun kacan. Aduh kumaha carana supaya urang bisa nyaho yen urang syaratna sah, rukun syaratna kajungsonan. Kontina ngan hiji ilmu makana ngaji. Dalam ngaji mah
kira jalma bodoh bisa mantupkeun sah jeung teu salat kecuali urang daek ngaji karena ilmu kasaha kamu bisa ya saha tuh kiai ustaz tanyakeun di mana bisa tanyakeun sabab di mana urang ibadah tanpa ilmu amalu marhu dan lalu ibadahnya pasti rusak. Jadi kalimat Allah yang doa ibadahnya rusak, bahkan bisa jadi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Cilaka ini jamaah rusak salat baik cilaka doa salat ulang salah. Ini takbiratul ihram ketika baca Fatihah ketika rukuk yang sujudna tumaninah tanyakeun ka kiai kami kan ngerti. Syukur lamun geus ngerti sababina salatna masya Allah salah seutik bae bisa jadi teu sah salat. Kaya gerakan leuwih ti 3 kali dina salat batal lamun teu nyawa ilmuna mah rusak. Seperti kalau penonton awal dehem, musrik dehem, musrik kapuping musrik dehem. Lamun imam batuk kayak tukang bulu batuk, tingkat batuk disengaja kayak latah karena imam batuk. Imam suka perhatikan musrik kuring, tapi bisa batal. Lamun batuk karena urutan imam deh, gitu imam batuk kita hajar butuhan, dehem itu dehem. Sedangkan lamun urang ngucapkeun kalimat dua huruf bari teu mere arti eta teh batal. Sabaraha huruf? 2 huruf alif ha mim. Batal eta salat. Kade masalah saeutik. Makana dehem lamun teu dengan wajib teh dehem tahan. Lamun tadi na Fatihah teh ieu bari dehem. Lamun sakira-kira na teu dehem tapi masih kene urungan anu makhluk kan kajen kata da boleh sakuat we. Sakuat jadi udah teu gatel di dehem teh. Kajen sakuat teh ditahan. Kecuali bukan wajib seperti itu maca Fatihah. Kira-kira lamun teu di dehem ieu makhluk teu beunang. Maka eta mangga di dehem. Tapi udah ya serang coba dikeluarkan dahakna lamun kira-kira itu bisa nurungan karena makhluk tapi kira-kira terdehem kita turunkan kene tahan tak kuat-kuat tahan kecuali di kapas yang serangan jadi lain dehem kurang didehemkan batuk tapi sengaja dibatukkan kantor ya sederhana jadi temenang ngomong 2 huruf anu teu kaharti leuwih ti 2 huruf anu teu kaharti kumaha rasa huruf tapi kaharti eta ge batal aya kitu saur kaharti aya lamun dina kalimat Arab aya kapartikeun ki huruf ki eta teh lamun dina bahasa Arab teh artinya hati-hati anjeun laki eta lamun ngamunding geuning lamun sabab mundingan 2 ai kitu kudu hati-hati anjeun laki saurang tapi lamun 2 kia kan bahasa Arab hati-hati ulah nah nginjek jangan itu di bahasa Arab ya bahasa Arab ki artinya kamu berarti ke sholat Allahu Akbar ke sholat di harusnya ya aki-aki kebenaran dan sholat di sawah aki-aki terempol di harus ayat kalaman atau ayat hawangan rek ketika dur karena hawangan udah ke sholat rek ngabeja anak kumaha ya akhirnya kurang eta ki mangga sabab ki eta ya hartia artina hati-hati maneh gitu nya eta nyebut ki eta batal urang mah bahasa Sunda sahurup ayatnya naonnya contohna asalkan mandi sahurup ada ka sahurup mah contohna 2 huruf teu aya artian batal sahurup mah 1 ayat urang ada dehem di leuwih 2 huruf kemudian Wai usaran, eta mah berat usaran. Eta ge batal. Ya. Karena ieu sederhana dina salat. Urang bisa geus sahkan salat urang, besok nami lampah pangbatalan apa henteu. Dulu dengan gerakan, sering ningali gerakan. Lamun kakaro atawa dina
lamun sering ningali mah simkuring dina budang dina ruku kana i'tidal dina budang ruku dina ruku kana i'tidal eta biasana sakloba gerakan teh ayunnya ayun eta leuwih ti 3 kali batal dan gerakan leuwih ti 3 kali batal gagal oke leuwih ti 3 kali batal urang gagal mangga asal musikna anggota badan anu leutik mah najan 1000 kali teu batal ngan lamun anggota badan anu gede mah pasti batal jeung batal leuwih ti 3 kali teu gagal urang mah gagal umur. Nah iya musik anggota badan anu gede maka salatna batal. Kumaha carana atuh aya teu batal? Anggota badan anu leutik anu diusikkeunana ulah anggota badan anu badan alias anu gede. Hiji mah teu karasa 5 hek nu penting anggota badan anu leutik. Saperti kieu antarkeun heula di bergerak. Nya antarkeun heula akan gagal kitu kan. Ya lamun ieu gerak teu batal. Lamun bisa mah udah digaro dan mau ngangkat awak dan digaro we. Tahan we. Itu lamun bisa mah bisa ulah ting digaro ulah keun we sakuat-kuat da mau matak maot teu digaro urang oge insyaallah teu matak dilakakeun. Ulah sejak hayang digaro kan namun nya kapak-kapak teh digaro mangga contoh ieu tah. Atau di dieu. Asa sekali oge teh ieu mah anggota badan anu leutik. Kecuali ngomong bujur gitu kan jadi batal loba nu kitu sering simkuring ningali teh budak teh kolot sarua sakali nah hisab salatna hisab puasa mah pun kitu di puasa urang geus lebih kana dekat sak minimal komo sampurna mah hisab disalisikan di introspeksi di evaluasi ibadah urang sanggeus urang evaluasi tadi tina niat urang tina amal-amal ade amal goreng lobana tina ibadah sah jeung teu ibadah urang evaluasi didinya urang bakal manggih kasimpulan insyaallah urang bakal manggih kakurangan urang da kelebihan mah aya kakurangan mah pasti radana hisab urang bakal manggih kakurangan urang maka kusabab urang manggih kakurangan urang maka sabtu pertama bakal keluar tina lisan astagfirullahalazim ya Allah ampunkeun abdi kadituna sambung ku tobat ka Allah Subhanahu wa taala tubu ilallahi taubatan nasuha tobat ka Allah Subhanahu wa taala kana yang tobat anu sabener-benerna tobat anu sabener-benerna teh naon tobat kana yang teu migawe deui pagawean anu geus dilakonan urang anu salah dipigawe dina masa anu geus kalibat. Cek Gusti Allah wasari'u ila magfiratin min rabbikum kudu balap anjeun menuju kana pakamura pangeran anjeun kabeh. Eta ladang ngahisab diri ladang muhasabah insyaallah tungtungna urang bakal bisa ngahadian diri, ngahadian ibadah, ngahadian amal, ngahadian niat. Komo dina bulan puasa ayeuna mudah-mudahan ku ngahisab diri urang bisa ngajadikeun amal ibadah dina bulan puasa ieu sampurna mun Allah Subhanahu wa taala sehingga urang bakal ditampi amal ibadah urang kala yang lebet kana Ramadan bulan 10 poe anu kadua anu disebut maghfirah urang bakal dihampura dosa Allah Subhanahu wa taala. Lebet kana 10 poe anu kadua dina bulan Ramadan urang bakal dibebaskeun Allah tina api neraka. Lebet hiji sawal lepas dina Ramadan minal aidin wal faizin kembali kana kasucian. Sakitu manawi cekap aya patarosan deui anu patali kana tadi muasabah. Ayat patarosan cekap yang cekap menawi sakit anu kapiatur kira sareng bersiapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.